Ini kemana tuh si dadanya? Euy, cuaca hujan oge atuh cicing we di sawah ini sukseun aikuna naon. Rek. Aing kemana tuh nya? Loh, Ubi. Dengarikeun jelema teh ah. Rek. Bisa ada aya suara nama euy. Nih, palingan itu, Rek. Kenapa main tadi dinya? Nah, tuh, suka ada ikon we. Balik saya hujan ya. Oh kasih yeuna cicing diluyuk. Ih, aing ngarikeun anak ampun. Mamane nanyakeun sia teh. Kenal maneh? Yuk, Tuh. naon maneh atuh cicing di dieu? Nah, kan yang aing mak puku karena liar oke. Keur kunaon maneh? Mamane nyarekan ka aing ge tirah neang. Ayam leungit, Hayam naon? ayam jago. Cek mana nyarekan hujan tuh badahag. Mong aya hayam leungit, pokokan mong hikmahan, aya hayam jago kesayangan. Yuh, ari maneh kacang mana nyarekan atuh? Mong aya panjangan kedua hayam, aya yeuh, mong leungit. Ih, sapira hayam ka aing digantian aya mah. Hayam jago, hayam alus, mong 500.000 sakilo, mong aya kudu kapangihiat bantuan Aing. teh. Di mana atuh leungitna? Ieu pokona na duka di mana teh matak aku atuh Atuh. mah teang ku ieu. Karuduk sia mah mau hayam atuh dah. Kan hayam kesayangan mesin tuh mana-mana ke di bawa koing teh. Aing ngarikeun sia mana ngarikeun. Kudu kapanggih aing mah. Di mana tadi di teundeuna? Di dieu kalau geus capek tidak tadi teh neangan aing teh beunang guruan dah. Anjir, aing kubiwo sia mah geura atuh dah. Geus boga parek keur gede sia teh atuh cing si bawa pikiran. Hayang mah kudu kapanggih ya masuk penangankeun bantuan aing mah. Won, aing ayo, aing mah mana geus nyarekan ayo teh tadi. Kamana tuh kalau saya tuh ka dieu aing teh neangan teh tadi teh kalau geus capek dah. Bae lah ya payah mah tuh, Rek. Mong aing ngalebar tuh ke sore yang kucing. Nyarekan ka aing dieu. Bahaya pokoknya masa bantuan heula hayang ubur aing ah. Aing, cari waktu nyakan si Rere yo. Wah, si Rere tadi nunana. Di dieu puguhan. Kur. Yo, aing ampun, naik hujan Gusti, lagu ngari maneh Rere, atuh cik. Da aku biwul merenahan. Hayang mong pokoknya mah kudu dong ku dieu teh ah. Atuh sakira ke hayam maneh lah atuh. Saya tuh mahalin hayam biasa tuh dah. Aingnya, ampun, aing. Sudah kalau hujan kumaha tuh teh ah. Lain dari mana eta sok kacida-cida teuing hayam-hayam moal si sia tuh. Eta mah hayam aduh hayam alus eta geus sabaraha kali menang. Ya aduh kon teh. Menang naon Yo, ya? aing teh menang NMAX 2. Heueuh. Imah mah teh apal itu imah aing mah jegir. Bisa muncul tingkat. Heueuh, eta ladang aduh hayam. Anjir, paingan sia teh nya. Aing teh pararugo rasa oge teh hayam teh kapangi hanya kalajeng dibawa ka sawah tuh doang aing. Aing euy. Nya naon atuh maneh makin buah ka dieu bieu. Dia kapan eta mah masih sarege sok dibawanya, urang teh di kamar dibawa teman teh penting teh matak bete ulin ka sawah teh dibawa we. Aing yo, aing kumaha we aing mah lieur mun dicarekan ya aing. Nya naon atuh tiba-tiba bawa ka sawah wae geus mah. Buat ih aing ngaranna ke kesayangan ka mana ge dibawa. Aing nangis dia ka mana teh dah hayam teh dieuwih tri ukuran. Ku biwul meureun sia teh. Aing mana tuh diulna nya aku aing dihakan teh diulna ge gerah. Aing ampun, aing ditinggalkeun ka mana tadi ku maneh? Tinggalkeun naongha itu tuh pare. Lain aing asa teu percaya maneh eta meuli hayamnya di mana atuh kot mah teuing. Di mana pokona baheula teh nya meuli teh pon hayam alus we teh nang meuli teh 500.000 sakilo teh. Wis, edan. Eta kan leutik kene da mah geus gede atuh. Geus gede. Oh mah di kayak dibeli sabaraha ratus juta ge mau dibikeun. Aing anjir aing. Eta motor teh ladang hayam maneh teh. Ladang hayam nu motor suku ya dipake gulasar-gulasar kayak itu kali ya geuningan. Aing euy. Nya atuh kitu mah nya euy. Ieu mah teh kesok bantuan atuh. Neanganana yang lebar. Tadi ditunana teh di dieu nya kemana teh? Dia yeuh. Aing teh kan itu melongan sawah, hayam di dieu aing pas balik hayam eueuh. Aing. Oh, lamun kapanginya teh kana naon maneh Rek? Baik lah dibere kopi hiji we nya. Kopi hiji. Aing kalagok kopi hiji mah tuh nyeng ududna da teh buka udud. Hiji kopi hiji. Bener rek dicangan kuing. Heeh, engke lamun kapangi mah dibere kopi hiji udud hiji. Di dieu teh nya tanah. Di dieu ditunana teh. Aing lupa aing Gusti. teh. Tit. Sangarana. Si Jinggo. Jinggo. Tit kur. Aing geus mah tuh da yo. Bakat aing. Tit kur. Aing kalah capek ya tadi teh itu. Tit kur. Ya mah tujuh mana neangan heureuy ka cici. Nah, kalau capek nges dia tadi kalah riut dah dengan hayam teh nya. Tit kur. Jinggo. Aing ka mana atuh nya euy. Dah kasep atuh teh yuk. Kasep hayamna teh. Heeh. Aing mana atuh nya euy lebar euy. Ari tadi di tangan kebelah dieu. Can puguhan hese eta asup awakna teh. Jinggo. Yang gina anak aya rebig di dieu. Murag meureun ti sawah, ti saung eta ti luhur. Tit kemana nya? Jinggo. Aing tadi di dieu nya ulin teh. Iya baju atuh maneh teh teh dong. Anjir, hang itu hang alhamdulillah. Hayang, panawakeun hang. Alhamdulillah. Adi sia. Panawakeun si Jinggo asa kurang saburu anta asup. Tewat. Si
kabur lepas deui. Stres maneh teh. Astagfirullahaladzim make jeung disebut stres itu tewak hayam. Jika kieu si hayam. Lieur meureun maneh mah. Astagfirullahaladzim jinggo.